tahu itu Gus. Menuju naon neng? Duaan wae. Kenalan. Biasa kenalan tuh. Tahu namanya? Iya. Susan. Di mana kau ya? Kadu. Oh. Orang Amang tuh yuk. Kalau itu di dia mah isian tuh, ya. Nah itu kacek dam, enak banget itu. Kan? Iyo, ayah warung segala di dia mah enak tuh. Nongkrong di dia. Badesan? Ya, ayo. Ayo, Gus. 5 menit kemudian. Nah, di dia Gus tempatnya. Iyo ya. Eta gede saroget ya. Itu bisa Gaduh putus sama gaji. gaduh kilu. Habis gaduh dua. Di mana? Jadi 5. Iya. Di ibuna hiji, di sana ku abis hiji. Masih sekolah. Sekolah kelas genep. No hiji teh SMA. Ini orang Amang ke bumi biasa. Mangga Ini Amang ke bumi. kabaran weh. Pertemuan silaturahmi sareng bapak. Iya. Karena kita deh nanti itu Rencangan pas gaduh cakok gitu acan bikin amang lah ke bumi jeung akeling mangga sok. ya amang nya gitu Nya itu ti payon dia yuk. The next day. Ngomong sampo Gus. Tuh sampuna tuh. Tuh. artinya oh gak ada ini samput deh Hah? gak ada sampuna Heeh, belum. Ipu dah. yuk hipu dah clear hah Iya, yang ngalan. Tong gede-gede ting berat. Oh, berat bisa. Anjing. Detiknya berat Aduh. Berat sampai Tanggaan wae teh sambil bawa orang. kaget gan naon sia teh kaget. Malamnya. Gus, kumaha sih sisan, Gus? telepon ini nggak Dia telepon atuh. Kumaha itu aing teh boga nomor aja. bukan nomor nanti minta hal itu Kemana? nah biasa kabar udah bukan masih susah Gua tuh, Roy. orang jauh bukan lagi Lu. bukan itu bukan nomor itu kan Aing teh paru jeung jalur hungkul kieu ulin teh. Oh bikangan. ya telepon dulu aja di sana Halo, assalamualaikum. Di mana? Biasa keluar teh. Oyong amprok ya ngeselila lu. Tadi Perum biasa, janjian di Perum, temuan. Oh tuh. Oh, siap temuan di Perumnya. Oke. Aya obrolin teh. Da urang teh wau teh geus lila. Teu kikian wae. Kikian kumaha? Nya maksudna hayang aya hubungan anu pasti lah. Lamun misalkeun tina hate leutik kita hate gede ngusapkeun kita terima moal gitu. Ya intina mah bogoh gitu. Ya. Tenan naon? Serius. Dia enak janjiannya. Uluh ya. Jempol semua itu. Itu ucing ya kan. Jalan deh.
lamun subuh kieu mah meureun bade ameng ka bumi gitu. Ya, Nah, siban we aya jodoh ka hareupna. insyaallah. Heeh. Ya geus yuk. Ayo. Kan eta rencangan teh bade nikah anjing ari tusan kumaha. Duka atuh susan mah can niat. Menawi teh bade niat boga pagosna bade bebener. Susan mah malaka. Yang beli bade buru-buru mah nya milarian we. Perempuan nu lain. Menawi teh jodoh aku teh. Aduh aing gagal deui. Nya kumaha deui atuh da susan ge can niatan. Jadi ya amun jawabana menyakiti hati maafnya. Yang tas satunya atas sengis kan bade euy heula jadi pelarian mama. Betul sama anak Gus. Marana alulin meureun. Tadi teh geus janjian aing Gus. Heeh. Ya alhamdulillah tarima. Terus tadi mah Tah ayeuna aing atur ulin urang anjang ka imahna. karo tadi. Ya heueuh. Ayo kasorangan deui meureun Oh nyan teh baturan aing ulin ka ieu. di kampung gitu. Heeh, kami tunge. Da aing nganter. Ayo siap. Ayo tuh. Buntun. Enggak. Oh, Di mana itu Jang? ngahaja we nganjang, Mak. Anu masalah. Di mana tuh? Di Cikadu, ti RS 18. Kami ya hubungan anak orang beberapa partai. Ya lumayan sih 2 bulan mah pirang langkung gitu. Ya, ya. Boleh rahat tuh kira-kira na. Nya teu langkung bade ayeuna ge mangga upami keresa mah gitu. Daya abi mah teh siap. Sama ngawai sih ya bapak mah. Yakin serius? 3 rius. Terus Aslina 3 rius lain 2 rius deui. Eta misalkan daek teu da mending sakieu kaayaanana hiji tina pagawean geus sagala kacabak, kadang-kadang mobil, kadang ka proyek gitu. Nya kedah sabar lah nya mayunana nu Tapi aslinya nyalira kan? nyalira. Ada murang kali. Gaduh hiji tos kelas 6 SD. Ya. Eta iis kumaha ulah sampai hanyakal kena gitu. Mohon. Ini mangga ditampi. Assalamualaikum. Salam. Mohon ya tadi. hanya oh ya. Paingan kebun sambut teh areueuh wae ku ieu meureun dipaokan teh nya. Kubara tangkal leungit jeung leungit. Sing horeng ku piminantun meureun dipaokan teh. Kayak gitu mah disatujuan neng kawin ka ieu lalaki teh ah. Ari kitu mah meureun anu wirang ke anak di dieu meureun geus layeut sahadean jeung budak eta. Tapi budakna pulang paling mah mampi benereun meureun nanya Pak ari kitu mah. Urang teu ina nyusul Cikadu. Teu apa dinya eta nyebut nama cenah yatim geus teu boga indung bapa. Tanya ayeuna meureun kumaha atuh Pak budak teh? Kitu mah. Hanya mau disatujuan kawin ka tukang buah pau. Oh, tajang ayeuna mah kitu putusan ti emak jeung ti bapa. Meureun budak teh mah disatujuan we, rarabi teh. Ngawirangkeun ka sararea. Teu kumaha ayeuna neng geus kieu.
Isma itu diizinan mah. Arek angkat ti bumi bapak. Mak. Aduh lah kitu mah meureun jadi sararayang kena. Ada tos izin kumaha tuh mah. Bapak. Yang saya tuh orang kawinkan lah, mulai lah. Yang nggak satu orang beresan ayeuna orang neang amil, cik jang kumana pang neangkeun amil, jeung inung mana teh? Ayo mak. 5 menit kemudian. Kali kami ya. Tuh, mana itu pakan tete itu? Kan iya. Ari ieu teh, saha anu kawin teh? Anu mana ya? Iya pada. Iya. Oh iya, kan itu sok atuh. Tadi ieu kayak tadi tuh, ieu kayak itu. Sok dia. Anu janten kualita mana? Ayo Wali. Oh iya, apa enggak? Apa dia? Jang, beli tengah sedang. Saha jenengan teh? Amin. Usep. Ari Purbojo. Iis. Oh, tos ieu nya tos lengkapnya. Persyaratan nama alhamdulillah. Ya nama urang pajengkeun nya karena ieu pernikahan Ujang Usep sareng Neng Iis. Atos siap pas kawina? Atos. Nganggo nama kawina? Atos. Atos sabaraha? 100. Oh, bere nampi eta 100.000. Oh, bere nampi. Tos teu jaman 100 teh nama. 1 juta kuduna ge. Penting mah lila rumah tanggana. Oh, lila Pada juta-juta tapi rumah tanggana cuman sebulan 2 bulan. Anu penting mah sakinah, ada mah wadah mah kudu aya wawadahan. Nah, termos. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu Albert tadi nyaksian pada nikah. Sok caralik jang, caralik. Sok. Mangga caralik. Cuk, mangga ya nama urang ngajengkeun nya karakat pernikahan. Janten abdi ngalih urang nya. Oh, boleh dia poin teh. Heeh. Itu panon teping kunaon itu kapan perempuan naon di kacana gitu kudu dibeli deui deui teh. Kadang padahal kacang herang. Oh, jika nanti aduh. Punten nah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang Asep, Bapak tikahkeun ka putri tegas Bapak Neng Elis kalayan mas kawin ku atos 100.000 rupiah dibayar kontan. Abi terima nikah kan Neng Iis putra bapak yang ditegas kalian mas kawin ku atos 100.000 rupiah dibayar kontan. Kumaha?